Walayan takila lan yen ta ora ulah alihia najis walayatroa lan yen ta ora anyar teka alaihi ingatase ya najis opo akhoru najis kang wewene wala yujawiza lan yen ta ora ngaliwat ya najis sophatahu ing lupat lepit bobokong wong wahasyapatahu lan hasyapah wong so kita bareng Bismillahirrahmanirrahim. Walayan takila istijmar naon susuci ku batu ya itu syaratnya 8 kan lamun susuci ku cai disebut naon istinja ya pinter ya nah itu lamun urang bade susuci ku batu itu syaratnya samanian sabaraha samanian teh 8 lamun bade mehper ya terang mehper di darat ya batur biasa dicai urang di leuweung di jalan nah gitu ya tos ngada harus soblak rada leuwih butuh gitu ya kacai jauh wah nago ge harapan jauh ulah teh obeh ya obeh oban teu aya cai batu ya biasa obeh ku batu ngisang ku batu ya tapi syaratna lamun urang susuci ku batu obeh ku batu ngisang ku batu nyusur aya 8 anu pertama kamari batuna disyaratkeun kudu 3 batuna kudu 3 sana 30 siki ya batuna 3 tapi teu kedah nu ageung ukuran saageung telur ge cekap ya saageung muncang ge cekap ngan anu penting ulah tepi ka saageung siki kacang aliting ya saageung no ge milarian 3 batuna atawa batuna mah hiji tapi juruna kudu 3 tiasa ya terus anu kadua tempatna kudu suci gitu ya jadi ulah kilas batur gitu ya napa kono bujur ya itu tekengeng ya tetiasa kubatu lamun kitu kayanana ya terus anu katilu najisna tekengeng garing hartosna perocot tos nah langsung gosok ya ngagosokna ulah cara ngagosok batu ali cara kamari teh ya nah tarik ayo upama ieu nya
ieu teh yo keron eta ya tau disebutkeun ya Mas spidol. Nah yo urang teh nyarak batuna hiji ya. Nah upama ditarikna ka dieu heula ka belah dieu ya kitu tah set kitu nya teu kada diletak heula gitu ya. Nah tadi mah tidak ka dieu nya nyarak deui urang teh tah ayeuna mah ti belah dieu kan itu ya set gitu ya alungkeun urang ulah dipesakan ya hiji deui batnya nomor 2 nya. Nah nyarak deui batuna hiji deui. Nah ayeuna mah carana umpama ieu tungtungna ka dieu buleun. Nah ditungtung ieu ka tungtung ieu liwatkeun set lung tos ya. Nah itulah sakitu cekap ageuning asa bau keneh geunai antepkeun ya. Nah kitu memang kitu resikona susuci ku batu. Nah gitu ya. Lamun ngisang ge sama. Ieu mah bedanya ieu mah teu spidol. Taya tempon hideungna hunggul. Ya. Lalaki. Tekan ieu teh aya liangnya. Tuh spidol nya. Liangna ieu. Tas ngisang ge sama batuna kedah tilu. Jadi lamun urang bade ya neangan heula batuna genep. Jadi batuna kudu genep. Jang obeh ongko tilu. Jang ngisang ongko tilu kali 2 genep. Ngisang tambah obeh sama dengan genep nya. Tak kieu ya. Pan ieu biasana liangna kahandapnya. Handap. Tah ayeuna umpama urang tiluhur kahandap. Ya. Bari cekel we. Ya. Nah gitu tiluhur. Set. Angkeun. Hiji teh nya. Tah ayeuna nyaraki batuna yo. Tah tadi mah tiluhur ka handap. Ayeuna mah ti handap ka luhur. Set. Lung gitu ya. Nah, ayeuna terakhir ya. Nah, cara tadi umpama ditungtung luhur puter ya. Kudu tepi ka urut tadi pertama. Ya, diwatkeun buah. Nah, sakitu we. Sah urang sanajan teu obeh deui, teu ngisang deui, wudu, salat sah, gitu ya. Karena memang itu aya istilah istijmar. Sah urang susuci ku batu, ya. Kemudian lamun teu aya batu tiasa kudu sanes. Ngan ulah hupeuyeum. Ya. Kudang daunan anu sifatna teu didahar ku manusia. Daun naon? Oh, kibeling. Oh, hanyuang ulah lesang tapi kedah anu seuseut sabab tujuanana ngabedog najis. Sanaos ku batu ge teu meunang ku batu nu lesang. Karena batu anu kesrak. Oh, enak boga yo batu aki. Oh, teu meunang ku batu aki mah lesangnya. Tah gitu. Atawa ku batu baterai. Oh, teu bisa, ya. Pada batu teu bisa nya. Nah, diganti kudang daunan anu kesrak. Upama daun tadi daun kibeling tara didahar ku jalma we, ya. Daun naon di itu kisutra, kirinyu, daun hamplas anu kitu. Ya. Daun anu kesrak-kesrak, nu penting ulah didahar ku kibeling. Nah, lamun urang, lamun sok didahar ku urang kudu hui, hukumna haram teh geuning. Ya. Teu jadi meh perne obehna kata mah hukumna haram karena itu mah pada dun sampu mah lesang kan. Sab tujuanana ku daun kesrak supaya medolna najis. Nah gitu ya. Jadi batuna tilu atawa batu hiji juruna tilu. Berarti lamun batu hiji juruna tilu, hiji batuna. Nah, pakena 3 kali. Sajuru heula. Satu ya. Puterkeun meureun juru kadua ya. Gitu. Tinggal sajuru deui. Puter. Gitu ya. Jadi hiji 3 kali make bentak kudu tilu juruna ya. Atawa urang ku tilu batu teu kedah batu ieu nya batu sedeng we. Batu sagede enog, sagede muncang gitu ya. Batu danten lamun dibaledokeun kana tarang siramdan itu bisa ngagoak gitu ya. Gitu.
danten demejeunna. Nah syaratnya gitu ya, walayan takila lan ora lan yenta ora ulah alih ya najis sareng ya lan kelin yenta kudu ora henteu jeung kudu henteu meunang bahasa urang gitu. Henteu meunang ulah alih pindah ya najis eta najis disyaratkeun lamun urang susuci ku batu kudu ulah punah pindah najisna. Bentak tadi carana gitu. Carana seperti tadi, ulah diputer kieu. Lamun diputer kieu kira-kira dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dan seterusnya gitu ya. Ayo, pindah-pindah. Itu tesang. Bentak carana dibedol. Ya. Nah, ini iya syaratnya ya, walaya takila. Jadi teu meunang ulah alih teu meunang pindah-pindah eta najis. Cara urang ngelap di kotok, ya. Oh, mimiti piceun ku tapas. Ya. Oh, banyur. Ya. Banyur nyokot lap. Nah, iya yang takil intiko. Jadi si najis teh pindah, lamun pindah rek zaman bangga bersihna coba. Ila yaumil kiamah ge tapi kape kiamah malaikat bersih euy. Sab dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Gitu ya. Teh kapan bersihna coba. Nah, bentak carana saputos kitu tadi ya. Taya orang yang lap yo. Lap serbetnya. Nah, caranya dia tilap sinap panjang. Ya. Kan yo najis yo kayak miceun aena di kotokna geus dipiceun ya. Kemudian yang nang manyur ya, enak tinggal ngelapna gitu kan. Nah, kieu tah carana. Sok gitu ya. Nah, jadi kieu tuh lipat ke gitu kan. Tuh dibedol najisna tuh. Gitunya atau kedana kieu ya. Maaf ya. Jadi lapna ayeuna belah ditu. Tah gitu ya. Yo najis yo menang rumah teh. Urang lap ye ngabersihkeun. Tak kieu yo. Carana ye komo istri makadah biasanya. Set tikalkeun. Kan pendol najis namina ge nya. Tuh, set tikalkeun. Ya. Set tikalkeun. Set bersih. Ya, jadi lamun diputer mah ya intikol najis teh pindah-pindah. Ya. Jadi walaya takila. Jadi najisnya ulah punah-pindah lamun diputer mah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dan seterusnya gitu ya. Wa ila yaumil qiyamah mal bersih ya. Nah, sapatos gitu ya. Terus walaya troa lan yenta ora anyar teka jeung kudu ulah datang anyar datang deui cik urang mah nya jeung ulah datang lah anyar teka teh jeung teu meunang datang ya tak ora teh nya jeung kudu ulah hatina cik urang mah jeung teu meunang datang gitu nya alaihi ingatase ya najis kana ingatase teh ya eta najis kumaha kana eta najis jeung teu meunang datang nya kana eta najis teh biasa urang Sunda sama teteh ya opo naon akharu ya najis kang anu weweneh teh sejen jadi kumaha najis anu sejen coba tadi jeung teu meunang datang kana eta najis anu sejen yo mah rek pengker yo buruan batu wah walatak yo disagenep-genep ya batu teh meuning ngagunung teu nyaho urut mehper batur ya di tempat urut ieu sabua ieu cik manaon. Nah, teu bisa kitu. Jadi urang ngabersihkeun najis ya kadatangan najis. Nah, teu sah. Ya. Jadi batuna kudu suci. Sabab teu meunang kadatangan ku najis anu sejen gitu ya. Ngatos teu?
Nah, anu terakhir ya wala yujawisa. Lan yen ta ora jeung teu meunang ngaliwat ya najis eta najis jeung teu meunang ngaliwat eta najis. Teh sop hatahu ya kana lupat lepit henteu ngalokotnya lupat lepit hungkul lupat lepit bobokong uang jelema kan bobokong urang teh bujur ya lepas tongoheun eta nya keren jigona kan aya nu kieu kaluhur nya nya naon kitu teh ngakalenya legok ka dia kaluhur nah ieu disebut anu dimaksud naon eta teh sobha ya lupat lepit bobokong teh ieu anu ieu datakan ieu kan lamun urang teh ieu rapet ya lamun urang nagog mah kieu kan mukanya tah itu lupat lepit disebutna ya sakali-kali ngalepot gitu nya sakali-kali ngalepit nah jadi lamun kitu mah enak teh kaluhur bret oh gitu nya urang bare nah malah mah wahasapa tahu ya liwat kana hasapa kana panako bedung wah berarti kan rebo nah gitu ya masya Allah cikurang yuk dasar cikurang produksi soblak nah itu teu tiasa ku batu teu sah ya sabab najisna kedah ngumpul ya teu meunang ngaliwat kana lepat lepit bobokok atawa kaharup pantung semar panoko bedug ge segala macam nah itu teu meunang kena najis ya nah gitu lamun kejadian seperti kitu wayahna engke urang tepi ka imah ku batu mah dikosok heula ku kirinyu ku naon hegae ya cuma geus ka imah urang wajib susuci deui kudu ku istinja jadi susucina kudu ku nah lamun kaayaan kitu mah berarti urang susuci ku batu atau ku ganti batu teu sah nya kedah ku cai sabab teu meunang ngaliwat eta si najis kana lupa lepit bobokong atawa kana hasapa teu mentakan carana kitu ya ditukang di dia ditungtung eta ditungtung kerodna ya tarik set nah gitu ya alungkeun ayeuna ti dia set alungkeun ulah mah ti dia tarik ka tukang tapi kana bobokong teh nah eta terjadi teh ya jadi kudu saliwat mentakan tilu kali ngagunakeun we ya sakali narik ka hareup upama sakali narik ka tukang ya sakali narik diputer ya buah diputer ke saputeran ya ditungtung iya ibaratnya duwi ka tungtung iya lo gitu ya mulai mau diputer dikan bubul gitu ya nah gitu artinya ya ngantos nah gitu ya baca heula bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim walayan takila lan yenta ora ulah alihya najis walayatroa lan yenta ora anyar teka alaihi ingatase ya najis opo akhoru najis kang weweneh wala yujawiza lan yenta ora ngaliwat ya najis sop hatahu ing lupat lepit bobokong wong wahasapatahu lan hasapah wong paham hasapah? Naon hasapah teh? Di panako mah panjang euy hasapah mah ibaratna ge ya. Ya kudu ngarti lalaki mah nya. Nu bogana soalna.
Kan ieu teh ye para kobrung. Nya. Para kobrung biasa ka dieu nya aya kantongan. Nah, ieu teh nu kieu teh hukum. Jadi ti mimitit tilas ngahitan ka hareup. Ya, nah itu hasapa. Nya. Jadi lamun ti tungtung ngahitan pan ngageretnya. Cek urang di itu mah jiga helm Pak Eta. Pak Ojak. Mungkinnya tak eta hasapah teh maksudna. Jadi ari ka dieu nama teu nanaon karena hasapah teu bener. Ya? Tak kitu. Pan urang ge lamun nyabak ieu ieu na hukum teh cabak batal ya. Mun wudu. Ai ka dieu mah yo atuh yo na telurna hukum. Tak teu nanaon. Teu batal wudu ya. Tak kitu. Tapi lamun ka cabak ieu mah sa kitu ge satotol ya. Adupak gitunya, ku dampal aja nanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, batal. Tapi ku dampal. Iya nah, kudu podasna ya. Ikut ngomong apa gitu? Atuh, gitu ya. Atau ku sela-selana gitu ya. Digaro gitu ya, ku selana gitu. Tidak naon. Jadi batal teh ieu bibutunil asobi. Nya. Ku dampal ramo panahnya. Nah jadi ulah ngaliwat kalau ieu nih, ya. Bisi da amat hasapah teh ti ujung sampai ujung. Nah, begitu ya. Jadi ieu ujungna hungkul, ya. Batasan keun aya gitu kan irikan ku sorangan ya. Oh iya beureun urut Yunatan teh kan ngageret ya. Nah itu hasapah. Nah gitu ya. Tah urang ge lamun batal wudu nyapak etana hungkul ya. Lamun kitu nama liang ti etana dicapak teh. Tarangna gitu kan urang boga tarang kadua ya. Teu naon teu batal. Cuma lamun nyabak eta ya hukumna urang sunat wudu. Ya. Oh teu kacap teu batal wudu, tapi sunat wudu. Oh ieu mah kadowo ke batanganna hukum dia. Nah, wudu mah teu batal. Asal ulah kacabak hasapahna teh. Ya. Tapi sungguh pun teu batal. Nah, urang sunat sunat wudu ya. Teu wudu salat jadi. Ngan lamun wudu meunang sunat. Nah, atawa nyobak untuk dibejakeun ulah, ya. Allahu a'lam.